Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nabila Nujahrawati, kelas 10 perhotelan 2, absen 13. Di dia abdi bade ngadongeng judulna Sakadang Kuyah jeung Sakadang Monyet Ngala Cabe. Sakadang kuyah jeung sakadang monyet ngala cabe di kebon patani. Sakadang monyet buru-buru ngadal cabe nu bareureum. Sakadang monyet kaladaan bade ngucap seunghah. Tara dalila si patani kaluar di saungna. Si sakadang monyet lumpat ngabecir sedangkan si sakadang kuyah katewa ku sabab lumpatna boyot. Isuk geus kitu si sakadang kuyah di kurungan. Cenah mah isukna rek dipencit. Isuk peutingna si sakadang monyet ngadatangan sakadang kuyah. Sakadang kuyah nyaritakeun bahwa manehna erek dikawinkeun jeung anak patani. Si sakadang monyet kabitaeun. Sakadang monyet ka si sakadang kuyah nawarkeun nukeran tempat. Sakadang monyet ka jero kurung. Isukna patani ngasah bedog darek mencit anu di kurungan tea. Si sakadang monyet syok kadengena. Si sakadang monyet loba akal manehanana papaehan. Geus kitu si patani nempo di kurung teh. Nah, aya si sakadang monyet si sakadang kuyah jabah si sakadang monyet teh paeh. Geus kitu si sakadang monyet dialungkeun ka kebon ku si patani. Olohok nempo si sakadang monyet papaehan. Patani katipu ku sakadang monyet jeung sakadang kuyah.